Bet, Pak. Aya naon ieu teh Neng? Karek rumah tangga satahun teh nu tos kieu geuningan di Bandungan ku Bapak teh. Aya naon, Sep? Iya, Pak. Asep teh. Ngeng meureun salaku malah rumah tangga miwarang pun bojo dibuka kurudungna. Iya Pak, Ya, kan abdi mah nurutkeun syariat Islam. Nah istri mah kan kedah tutup aurat. Jadi kan kalau kan kedah membuka kerudung Pak. oh gitu. Terus apa kumaha ieu? Nah, gitu Asep. Ai laharna istri mah kedah ngaek kurudung. Ulah buka-buka wae ka istri teh. Buruk kurudung buka kumaha ya Asep? So, Nuhun, Pak. mohon. Asep teh hoyong meureun ninggal siga nu sanes di luar teh di kurudung mereka tinggal geulisna. Oh, gitu Asep teh. Ya, ada kahoyong Asep Pak, hoyong kitu da Asep Pak bapak kepala rumah tangga. Bebas meureun, da Bapak tos nyerahkeun ka Asep. Ya mohon oge sih. Mohon Sep di luar mah di kurudung teh kedah. Ya upami di bumi mah nyamangga wae kumaha Asep gitu. Nuhun atuh Pak, upami kitu mah Asep bade ngadangu cariosan Bapak. Oh nya kitu kedah kitu. Mohon Sep abdi bade meser rokok heula ka luar nya Sep nya. Mangga Pak. Kudu kieu. Kayak kieu, Pak. Astagfirullahaladzim, dasar jelema lieur. Dasar tukang mabok. Nah, jelema teh lieur kieu. Urang mabok atuh manehna nu mabok.